Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra kaum dangu, dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di desa, oge anu di kota. Urang tiasa patepang dangu deui dina acara carita dongeng Sunda. Karangan Kang Rudiansa dina jajar carios nyaeta Pusaka Bedog Si Geti bagian anu katilu. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan bae. Sok ger. Mitra kamari teh name dugi ka Kirompang anu menta dihampura ka si Abah Warung sareng si Ambu. Itunya kalayan masihan artos gitu ka si Abah, tapi si Abahna kala ngahulang da setengah percaya setengah henteu. Matak mangga urang lajengkeun. Ish, bener pisan bah. Eta duit ringitan teh memang keur Abah katu Ciambu ngan hampura jumlahna jauh keneh kakurup. Ngagantian karugian warung Abah teh can nepi ka kurup kitu tah Abah. Nuhun we atuh Jang Rompang. Ieu duit 200 ringgit teh ditarimakeun pisan ieu ku Abah katu si Ambu. Tur mudah-mudahan Jang Rompang oge bener-bener rek insaf picu tah sadar tina kasalahan. Cang tu we bah. Cang tu kuring ayeuna rek tobat bah sarta murid-murid kuring oge bakal diwarah bener ku kuring gitu tah. Hayo atuh Abah, Ambu, kuring rek pamitan heula ayeuna ieu aduh. Teu kuat ieu cara pe kuring jeung nyareuri ieu teh. Ai Sakarwati na ka mana cenah sarut. Baik nyopak Kirompang kabeh nu aya di dinya pasti bakal ngerasa kaget sabab Sakarwati teu kanyahoan eueuna duka teuing ka mana leosna. Anu jelas kabeh jalma atau warga di eta petempatan jadi pada muji dina jero hatena ku sikepna Sakarwati anu memang nyarita tur masagi ku pangarti nya ge pangawakan awewe. Tur sebut wae eta ngaran lemur teh nyaeta lemur babakan. Ayeuna mah kayan lemur babakan teh jadi aman jeung tentrem kituna teh sangeus Kirompang ngalaman eleh jajaten ku Sakarwati di eta petempatan. Tuna kaayaan lembur babakan, ayeuna urang kocapkeun deui kaayaan di Kota Raja. Harita teh di alun-alun Kota Raja aya panggung gede tur tohaga dijieuna tina papan kai jati. Lembarana aya kana 5 meter pasagi lebarna teh. Lahana cukup lega mahi ke ratusan warga anu harita keur lalajo hanapeun eta panggung. Jeung acara teh nyaeta pilih jago pinunjul anu dihususkeun keur jawara lalaki anu memang boga kawani. Jeung saha atuh ari lawan engke di luhur panggung. Horeng Nyimas Utari geningan anak tunggalna Raja Tumariswana anu boga hajat. Kenang penca di luhureun panggung kadenge mimiti disada dipirik ku sora keprokna anu lalajo jeung jawara-jawara anu engke baris jadi patandang di luhur panggung. Teu lila panata acara oge kadenge biantara di luhureun panggung nandakeun acara pilih jago baris di mimitian harita teh. Tes. Kasakumna warga anu lalajo di patempatan. Ayeuna kabeh kira tetan-tetan pikeun urang nempo acara pilih jago.
Sabab acara pilih jago teh kiwari baris dimimitian dina waktu ayeuna. Oke, kasakumna para petandang, engke kabeh gerak sayaga dirina. Pikeun disebut ngaran-ngaranna terus naik kana luhur panggung. Sartek harepoho lawan utama keur para petandang ayeuna tayalianti Nyimas Utari. Ker keprok atuh geus kitu. Iya teh mangrupikeun putra tunggalna Raden Tumariswana anu ngahaja ngayakeun ieu acara pikeun neangan pijodoeun kanggo Nyimas Utari anu nuju sepi manahna. Miharep aya patandang anu pinunjul elmuna tiasa ngalihkeun Nyimas Utari. Sing saha bae anu mampu ngarubukeun Nyimas Utari dina ieu luhur panggung tos pasti eta pijodoeun kanggo Nyimas Utari. Itu tah para wargi. Sok atuh mana keprokna. Atuh ker warga nu lalajo kabeh sarurak ambal-ambalan sukema baris aya pintonan anu rame. Panata acara kadenge nyarita deui mangsanataan ngaran patandang hiji-hiji tur saha kirana anu bakal pangheulana naik ka luhur panggung harita disebutan. Tes satu dua. Cek. Para wargi, dulur-dulur, ayeuna kuring arek nyebutan para patandang anu bakal maju kitu tah. Patandang anu munggaran bakal naik ke panggung nyaeta Sudarji ti Pakuron Tapak Mega. Ker keprok harita. Atuh mangga geura siapkeun diri pikeun naik ka luhur panggung. Tur anu kadua nyaeta Jaka Kamasan ti Paguron Bedog Emas. Atuh harita teh warga-warga teh sarurak deui. Nu katilu Suntara ti Paguron Tanjung Wesi. Tuker deui teu beda ti anu tadi. Sareng syarat-syaratna kalawan syarat cekap urang silih uji pangerti mangsa darna tarung sakitu tah mangga ayeuna mah ka Nyimas Utari mangga geura naik ka luhur panggung. Ceuk penata acara bari trut manehna turun tina luhur panggung bareng jeung luncatna Nyimas Utari oge ka luhur eta panggung. Curilat cileng calagadag Nyimas Utari kiwari pancu nangtung di luhureun panggung dina wanda pakaian kajawaraan jeung atrawe dina rupa anu geulis teh mungguh nembongkeun sorot panon anu seukeut tur ngandung miwab wibawa salaku anak raja. Nyimas Utari pok ngomong harita teh, "Ka para patandang anu pieu disebutkeun ngaranna ku panata acara, mangga geura naik ka ieu luhur panggung." Pokna bari rada ngarengkuhkeun badana ka handap tandaning hormat ka sakumna patandang jeung anu lalajo. Geus kitu atuh sot jeleng calagedeg. Sudarji harita jajaka ngora anu tadi pangheulana disebutkeun ngaranna ku panata acara terus luncat ka luhur panggung bari gancang ngarengkuhkeun badana ka hareup ka Nyimas Utari. Tandaning hormat. Tapi hormat akang Nyimas. Mukia akang jadi patandang anu munggaran tur unggul dina ieu sayembara pilih jago sangka Nyimas anu geuris bisa kapimilik ku akang. Nya sok geura maju Sudarji. Nyimas Utari nembalan pondok. Oh, muhun Nyimas. Mangga punten akang lancang ieu. Hep iya. Hep. Sudarji langsung ngawangun pasangan sakaligus maju narajang ka Nyimas Utari harita teh.
ngagunakeun jurus kahiji tina tataran ilmu silat Dangyang Jampang. Nyimas Utari dirina anu memang nyangking ilmu kilat bajra ngagunakeun dua leungeunna munggu kacida hebatna. Kulebat jebrod. Harita teh aduh nyaho-nyaho ngagero we harita teh Sudarji teh bari awakna tuluy ngabangkieun ka tukang. Dadana kerasa eungap asa ditotog ku besi kintalan we ceuk bobohangan mah. Bareng jeung kitu Nyimas Utari ge terus uncat pikeun nyusul tepus badan lawan anu keur ngabangkieun ka tukang. Curela ceng kulebat jebrot cengkang. Aduh. Sudarji geus teu bisa deui mungpang karena kenyataan manehna ngegerot tarik dituturkeun ku awakna anu tuluy ngoleweng ka tukang sarta ragrag kahanapeun panggung rek ningang kanu lalajo. Woi, awas euy, bisi kacegang woi. Ceuk mun dihanap anu lalajo bari nyingrai harita teh. Geuning masih Sudarji teh karek dua geprakan geus langsung rubuhnya. Hebat pokona nya eta nya hebat pisan ilmuna Nyimas Utari. Pokona mah saha heula atuh euy. Apa Nyimas Utari teh anak tunggalna Kangjeng Raja Tumariiswana anu nyangking eta ilmu. Aduh, pokona mah tuluy diturunkeun meureun eta kabeh ka anakna ilmuna. Kabeh warga jadi ribut ngaromongkeun jeung muji ka Nyimas Utari. Henteu ieu malire kana kayan Sudarji anu lempang jumarijeg ningalkeun eta patempatan sabab manehna kabag ku kawiran. Teu lila harita teh. Col, celeng, celagedeg. Jaka Kamasan anu datang ti paguron pedog emas harita teh langsung naik ka luhur panggung salaku patandang anu kadua. Sim kuring Jaka Kamasan Nyimas. Ayeuna sim kuring dongkap ka ieu tempat sejak ngiringan ieu sayembara sugan unggul kitu tah Nyimas. Nanging sim kuring izin ye sim kuring bade ngagunakeun pedog kembar emas. Margi sim kuring terang salira teh waduk ku pakarang sanes. Memang benar pisan yan kuring teh memang waduk. Sok teu nanaon. Tong asa-asa gunakeun pakarang anceun ayeuna. Mohon mangga Nyimas. Ngan hapunten we satu acananya Nyimas. Laju Jaka Kamasan mesat bedugna. Serepet grilak. Jaka Kamasan langsung mesat bedug emas kembarna harita. Laju ngawangun pasangan dina jurus cakra buana emas. Sok maju Jaka Kamasan. Ceuk Nyimas Utari gancang nitah maju narajang ka Jaka Kamasan pikeun ngamimitian narajang ka dirina. Mangga tadah yeuh Nyimas. Heup ya. Curela celeng. Gurila serepet. Jaka Kamasan tembong matakeun bedugna pikeun dipake ngadeg kana cangkengna katut beungan Nyimas Utari. Anu harita tetep tageng dina tangtunganana. Siap. Plak. Dek. Bek. Nya we Nyimas Utari teh awakna waduk teu teraku pakarang seukeut. Beheung jeung cangkengna teu teurak dikadek ku eta bedog emas kembarna Jaka Kamasan. Awas Jaka, ayeuna kuringan anu maju. Hapia. Curila celeng. Nyimas Utari anu ayeuna mah harita maju narajang ka Jaka Kamasan teh. Sukuna mata najong kana kakemplong lawan. Dek, cekuk, des. Aduh. Jaka Kamasan ngagero tarik bari badanna terus ngadarik deug mundur ka tukang tiru lengkah. Sarta dampal sukuna dua anak meh nemer dina bibir panggung. Hiya, hap. Nyimas Utari tembong maju deui narajang mungkaskeun jalana sayembara ti patandang anu kadua. Dek, cekuk, cilebet, dek, des. Aduh, ampun. Cengkang olewe berbuat. Saterusna badan Jaka Kamasan terus ragrag tina luhur panggung bari ngagrok deui nahan ka nyeri. Lantaran badan Jaka Kamasan terus dihujanan ku teunggelan
eupehan jeung tajongan Nyimas Utari ngajadikeun badana terus rubuh rag-ragahnapeun panggung ningang kanu keur lalajo. Nampok itu anu keur lalajo teh keur atuh sarurak deui ambal-ambalan lantaran pintonan teh beuki narik jeung rame bae. Wah, Nyimas Utari memang bener hebat ilmunanya lur. Unggul deui wae ieu mah. Nya hebat pokona mah aduh. Hidup Nyimas Utari hidup. Cenah ceuk anu lalajo bari kabeh keprok. Komo sangeus naik mah patandang anu katilu nyaeta Suntara ti Paguron Tanjung Wesi. Kabeh nu lalajo harita galecok ngaromong jeung pada baturna. Wah tingali euy, geura tingali kumaneh tu patandang anu katilu mah kot ka jangkung badak kitu awak aduh. Ngaranna teh cenah Suntara euy. Ceuk lalaki anu ngorah harita teh. Wah heueuh nya lur. Eta teh Suntara ti Paguron Tanjung Wesi teh cenah. Tingali geura atuh awak euy. Alah, kot ka beberilan kitu eta uratna oge abong teu beras teh. Tanaga jeung leungeunna ge geura. Pokona mah daekeun moal nya eta kitu Nyimas Utari ka manehna. Jawab babaturan anu harita langtung gigireun manehna. Alah, ayo aya naon cenah ieu teh yang maneh riweuh asana teh. Ceuk aki-aki anu harita ngomong bari diselang ku hitut. Awewe tengah tubuh gigireun eta aki-aki anu kabeneran keur milu lalajo terus dijebris bari nungkupan irung. Ari Abah, ari Bah Obon. Tadi mana tadi mending hitut jeung hitut be. Unggal ngomong teh. Riweuh naon teh ari aya Abah mah. Sidik ieu teh keur rame aya saebara Abah. Itu bieu apa teh nyanyi. Boson lo boti ngadahar wi ari nyi emoh kenaon aduh. Buat aya di dieu buah kangen ka Abah meuni. Mari teu nyambung teuing ngobrol teh si Abah mah. Saha anu kangen ka Abah bari naongkeun? Amit-amit. Aduh syukur alhamdulillah arinya mah nyai kangen ka Abah. Tigang ke Abah rek datang ka ieu moal nyai rek muguhkeun kitu dah nyai. Ulah hari uang nyai. Ceuk geus lah ceuk. Ulah dilayanan we si Abah mah. Ngomongna moal nyambung, saliwang. Angguran mah tinggal itu. Suntara geus pasang curus. Ijen uji pangarti baris dimimiti deui. Ceuk lalaki ngora ngahulag ka Ceu Emo ulah ngalayanan bae Bah Omon anu memang ngomongna tara nyambung. Nya jang tibatan kudu ngalayanan si Abah mah. Ngomong bari teu nyambung mending keneh lalajo be. Ningali itu tuh meni rame sigana puguhna. Walon ceuk Ceu Emo. Tah kitu atuh ceuk ah. Meni ieu mah coba ayo we dilayanan bari teu nyambung ge. Dasar Bah Omon atuh si Ece mah. Nyaon jang aya tukang sebelah kitu. Pangbelikeun atuh Abah koyo bot. Abah ieu teh haus aduh. Kacau ieu mah si Abah mah. Jeung memang beunah harita di luhur panggung Suntara geus ngawangun kuda-kuda jeung pasangan. Dadah ya. Suntara tembong cirimna ngakajlang loncat narajang ke Nyimas Utari cepet naker. Nyimas Utari surti patandang kati rumah bangun rada onyoy pangartina. Dirina memang kudu waspada. Hiat, hihap, hihap. Nampok itu atuh anu lalajo oge beuki pogot wae harita lalajona. Betah ningalikeun anu keur tarung teh. Sabab Nyimas Utari jeung Suntara memang pada mibanda kaleuwihan tina ilmu silatna.
Nyimas Utari nyangking ilmu kilat bajra jeung kawedukan. Museur dina kacepetan leungeun teuterak ku pakarang seukeut. Sedengkeun Ari Suntara mah manehna nyangking ilmu budut putih jeung bajra sewu. Awakna leueur teu beda ti belut leungeun Utari oge teu waleh nyoledat wae mangsa neungeul kana badana Suntara. Sarta panarajangnya Suntara mungguh ngandung hawa panas. Tuh tingali geura Nyimas. Anak urang baris panggih jeung pijodohna geura. Jeung Suntara jalma nu bakal unggul sikana mah dina ieu sayembara teh. Ceuk Raja Tumariswana atawa Raden Tumariswana Purnawijaya Yuda. Mohon Akang Prabu, sugan we atuh Suntara teh bakal unggul. Tembal permasuri Nyimas Pandan Arum sarua pada miharep yen Suntara jalma anu baris unggul menangkeun eta sayembara. Hiat! Curelat, celeng sawuk des sorodot toronyong. Sababaraha kali panarajang Nyimas Utari keuna kana sasaran, tapi anger nyorodot deui teu bisa neungeul kana sasaran. Suntara surti dirina, jadi timbul aya cara sejen pikeun bisa ngarumpukeun anu jadi lawanna. Nyatana Nyimas Utari teh dirina kudu bisa mencet urat-urat penting dina beheungna Nyimas Utari sangka Nyimas Utari lumpuh. Hep hiya curilat cireng sabuk kuciwak tak lumpuru jeung tetel. Upaya Suntara teh aya hasilna oge sabab Nyimas Utari beunang dilumpuhkeun ku dirina dina luhur eta panggung. Kenang pencak disarada padungdung dina luhur panggung harita teh. Atuh keur deui harita teh anu lalajo alaprok jeung sarurak ambal-ambalan pating cerowok pating patarik-tarik jeung pada baturna. Edasnya euy. Bener hebat Suntara elmuna bisa ngalumpuhkeun Nyimas Utari anu sakitu hebatna sarta yakin manehna bisa ngamenangkeun ieu sayembara. Wah hebat ieu mah. Nya benar ieu mah hebat pisan Suntara teh aslina. Wah, nya euy kakarak deui ayeuna urang ngalajo anu tarung model kieu mah aduh nya mata sugem ieu mah. Lain tarung atuh coy. Tapi ieu mah sayembara meureunan ari tarung mah musuh jeung musuh anu Nya tuh heueuh eta oge sarua. Nah ieu teh hanjakel waktosna kabujeng seeh nya. Heuleuh mitra, waktosna kabujeng seep ieu carita pusaka bedog si getih urang atoskeun heula duwi ka dieu nya. Ieu teh bagian katiluna. Ejing urang lajengkeun deui dina bagian anu kaopatna. Hapunten anu kasuhun timang Ridwan dina sagala rupi kalepat kanana. Sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.